bapak sing alus mimpin pamajikan, sing alus mimpin anak. Taboga handphone teh pakai telepon budak nu sakola jauh, jang geus lohor, geus salat acan. Eta tanya. Budak 7 tahun can salat ngajedog. Pencet Nabi 7 tahun can salat titah. 10 tahun can salat tangeuh. 17 tahun abdi Pak Jujun budak can salat bodaran. Pak Jujun anak ngan hiji nyandai. Kenaon boga anak teu soleh. Coba datang bari belok teh usum hujan ditanya ku indungna, "Ujang kunaon mana baju mana belok?" Ngajawab teh ku lagu budak enak. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Eta kunaon mana baraseuh baju? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Jabat telat mana datang ka mana heula? Aku tersesat dan tak tahu gara jalan pulang. Ya Allah, aing nanya sebenar-benar mana ngajawab dan make lagu kumaha nasib maneh mun aing geus eueuh. Aku tanpamu bubuk raginang. Naon urusanana aing ningali jam di dinya nu riweus teh. Terus cenah lila teh ulah sakedeung teuing mahal cenah kitu. Mending hitungan bupati. Ya nuhun. Aduh, aing mah meni hebat ge ta eta, tak ulama mah tetep dilayanan tuh ku umarot teh gitu dibereting itu. Mahal saya. Allahu akbar. Diharewosan ku bupati nuhun nah. Ya pilih hoyong ka dieu keun dewe ge. Beres. Kan eta ancingan panjang teuing nya. Nya, dikatincak. Lain panjang teuing, borosot. Mun di asor teh cukup eta pokoknya. Ngaleutikan uing teh ngaleutikan digawekeun teh ku kureungan nu penting. Barinya gizi. Kurang gizina lain dahareun uing mah pamajikan karunya geus dekat wel-wel Allah. Panajengan mah bisa 2 kilo. Tuh bisa saya mah. Geus janji moal nyandung kanu goreng mah. Ada ulah ngomong gitu hareupeun ku Selika atuh sok gampang kasinggung ke awewe mah. Wanita itu pakai rasa. Oh gitu. Jangan mudah tersinggung. Wanita itu kalau tersinggung perasaannya celaka, bahaya. Makanya hati-hati dengan wanita. Boro-boro kasinggung perasaan, kasinggung hakaneun awewe mah demo. Awewe mah dahar duren sorangan. Balik teu mawa, "Meuni seungit mama duren bawa duren mana keur mama?" Ieu mah bauna. Awewe mah cicing teu ngalawan ngan peuting-peuting salkeun awelan. Moal atuh kangen dah ieu mah bauna. Ada yang dipraktekan ku bulurah di balong ya. Sama Pak Wakil teh bau masuk. Ya teruskan. Cius. Mi apa? Baik. Tuh gitu. Jadi benerkeun heula, mimpin ka anak, mimpin ka pamajikan. Nah, karek lamun keluarga geus mimpin anu bener, insyaallah urang ge bakal beunang pamimpin nu alus. Da ceuk Nabi ge kieu atuh sabenerna ulawakan nuntut hayang pamimpin alus oge lamun tetep poe seliro. Walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bis sinin wa syiddatil muun wa julis sultan. Tepati-pati jalma ngurangan takaran, ngurangan timbangan, aking Allah bakal nimpakan 3 perkara ka eta jalma. Tepati-pati hiji kaum. Dan sabab Rasul amanat eta hadisna ka ma'syaral muhajirin, ka kaum muhajirin. Tepati-pati hiji kaum. Ngurangan takaran, ngurangan timbangan, angin Allah bakal nurunkan 3 perkara ka eta kaum. Hiji, mahal ongkos-ongkos. Ayeuna mah geus mimiti mahal ongkos-ongkos, da BBM naik Tapi turun deui, tapi ongkos mah can turun-turun. Bener dah. Tah eta mata ulah heureuy rek naikeun BBM teh. Sabab tungtungna BBM diturunkan anger we, ongkos mah teu turun, bener teu? Nu turun mah kolor.
Wajuri sultan, cek Nabi, Allah akan turunkan pemimpin yang tidak baik, pemimpin yang zalim. Nah, sabab naon tong wakanuduh lah kabatur uing ngarek ngajak jelema tepok silirowe sabab ajaran ngajarkeun meme tunjuk kabatur mending diajar mempelingan diri heula. Yo sabab urang sok ngurangan takaran jeung timbangan ceuk urang bece balong sari teu uing mah baju lain tukang dagang tah tukang dagang suuk sok ngurangan takaran mah tukang dagang gula sok ngurangan timbangan mah ai takaran Allah mah lain kiloan timbangan Allah malin katian takaran Allah mah Al-Quran timbangan Allah mah hadis Rasulullah. Lamun jelema geus teu nyepengan Al-Quran geus teu tunduk kana akhlak-akhlak Rasul itu sama dengan mengurangi takaran dan timbangan. Jadi mun masih kada boga pamimpin teu pati alus harga ongkos-ongkos mahal kalacutan pamarentah karasa kede omat ulah wakat tutuduh kabatur mending diajar kana diri uragna masih keneh can masih keneh ngurangan takaran jeung timbangan. Nu tadi teh contoh takaran timbangan pan memilih pamimpin teh kudu make rasa lain wani piro pan ieu mah heuh bupati menyebut naga rakyat jablay bisi can ngarti ke teh kieu raja jablay teh sok lah rek mere naon ke dicolok pan jablay mah dicolok naik lamun geus dibere 100.000 100.000 sesora heeh colok jablay ku sabab rakyatna siga jablay pamimpinna ge siga germo kai jablay balatna naon germo pamimpinna ge siga germo dah tenang we nu penting mah aing bebere heula bakal jadi geus jadi mah tenang we teu nyaho rakyat nyokotan duit rakyat ge aing mah nyaho germo persis rakyatna dijual deui demi rakyat ngomong rakyat pan memeh jadi mah boro-boro nu cager nu gelo ge ditanya jelema yang jadi bupati yang jadi gubernur yang jadi lurah pemilihan lurah nu warna nu cager nu gelo ditanya nu jenaon bibu nu gelo ibi kunaon resep teh kabeh bulu gelo ditanya lamun geus jadi boro-boro anu gelo nu cager ge tara ditanya aya nu kitu aya mudah-mudahan Gus Selika tidak begitu dari sono terus we nililang ngadakan Gus Selika ada sasalaman heula tapi cenah bejana Gus Selika mah begitu pagaweana unggal poe oke sasalaman gitu tapi ulah salayana ting di salaman kebayangkeun 2,5 juta penduduk di salaman iraha gawena Bu Selika Bu makanya subhanallah jadi nu tadi diajar ulang ngurangan tak naon ngurangan timbangan loba jelema ngurangan takaran cing rek nanya Allahu akbar eta naon sora adzan nitah naon eta masjid loba asup ka masjid ngadenge adzan atau jarang masjidna pinutara tempat ka dia masjidna pinutara nu deket ka masjid sok daratang tara kunaon sia tara datang lamun nu deket masjid tara datang ka masjid uing yakin eta jalma tore apa jujun begitu apa naya ajaran Rasul nu lolong datang ke Rasul ya Rasul saya ini buta bolehkah saya sholat di rumah minta dispensasi karena dia buta minta sholat di dalam rumah kata Rasul kedengaran suara azan dari masjid ke rumah kedengaran kalau masih kedengaran sholat saja di masjid kan nu lolong minta sholat di masjid satungtung suara azan kadenge ari ayeuna geus aya bejana kadenge suara azan moal teu kadenge make pengeras suara kecuali tore jadi enak mah lamun deket masjid tara ka masjid berarti ges aya jin datang ka uing 7 molotov pada aing mah resepun ngaganggu aing jin mah da jun aing jin dan jun molotov 7-an uing mun masjid molotov galak cai teh bacakeun ayat kursi ku uing teh 5 kali maca jin anu genep ngingkah nu hiji mah molotov teh ieu mah galak cai nu hiji mah ieu bacakeun ku ayat kursi kat genep kalian molotov keneh barang keur maca ka 7 kalian eta jin anu genep daratang deui bari ngagusur nu hiji bari ngomong ka uing punten Pak Ustad ieu mah torek jadi boro-boro jelema jin oge ari torek mah teu sieuna jadi mun aya bapak-bapak deket masjid teu kadang sorak adan ngungong ti mana-mana teu datang ka masjid berarti ibu elinganya kalau torek yang elingan akan orang Allahu Akbar